Halo dulur, di video anu ayeuna nama SIM abdi bade ningal anu nuju bongkar casing HP bade didaur ulang deui saurna teh. Tah sapertos kieu nya. Tuh padamelanana. Rarajin pokona mah pamuda dipalih dieu mah di Singaparna. Sapertos kararieu teh nya bahan-bahanna. Seueur pokona mah lah. Deuli aya nu bade ngical HP reksak mah mangga tiasa didaur ulang di dieu. Ieu nu tukang mejet keunana si AA ieu palih dieu. Tos 18 tahun damal nu kieu tapi yuswana mah nembe 10 tahun eta. Pabrikna aya di Singaparna, Cihamplas caket ku Patahu. Pokona mah ieu mah barangna terjamin di dieu mah nya dari daur ulang deui soalna mah. Bade mangrupi HP naon bae aya HP BB nya zaman kapungkur geuningan. Transmito, Samsung. Seueur lah pokona mah tuh seperti kieu nya. Ya pada malna lihai oge sia ya. Cepat pokona mah tangana. Oh, naon A? Baskom. Oh, baskom. Siap, Pak. Enak baskom kangge wadah seueur-seueur teh. Ieu ke mukaan kene can paratik deui naon? Tuh nuju ieu nya. Seperti kieu ya dulur prosesna ya. Naon ya? Lalu ini balik. Nah, itu kan coakingan beak. Wilayahna di Singaparna nya wargi ya. Rokeun, nyakeun. Kayak mau naik motor nah, ke Bandung. Seueur Kamu naik motorna. bahan seperti kararieu ya wargi. Kok di ka Bandung Ke Bandung biar. Masuk nih. Alat-alat HP seueur pokoknya. SIM abdi gada kararasa nuju jualan cuanki dipalih dia tuh. Nganai cuanki nama alhamdulillah tos CF wargi tuh. An sakantenan ieu teh nemu ieu nya. Tuh alhamdulillah tos CF tuh pokona mah. Tos hasil wayah kita pokona mah tos janten artos alhamdulillah nya. Tah ieu wilayah Singaparna tuh wargi. Seperti kararieu nya resep geuningan di dieu mah tuh kempel. Para roek waktos nu gitu. Cara angkieu nya wargi nya. Dikarasan cuaca hujan di daerah Singaparna nya wangi ayeuna. Ayo orang ngalajeng deui ninggal di nuju proses. Nuju proses ieu deui daur ulang casing HP. Tuh seperti kieu nya wargi nya. Sia ieu mah lihai pada malna. Sarang apik di dina barang damalna naon oge teu ora wedol gitu. Itu lumayan sakilona teh pangaosna 400.000 ya teh sakilona nya. Anu kieuna hungkul lah. Anu kieuna hungkul teh 400.000 sakilona. Kami anu kieu mah ngan ukur 120 sakilona. Anu langkung awis ieunana saurna teh kacana. Margi tiasa dianggo kaca soca engkena cenah saurna teh gitu. Bisa dipakai kaca min. Seueur nya wargi tuh. Ya HP-HP jadul tuh zaman kapungkur nya sapertos Nokia. Terus Asiapon nu kararieu nya seueur lah. Terus ieu Mito anu tos awor, ieu mah teh acan didaur ulang gitu ya.
Terus ieu mah LCD nya LCD HP Sony pamit tepat mah Sony Ericsson. Sony Ericsson. Seueur lah pokokna mah rupi-rupi itu. Empel ya pada malna teh telebat ya teh aya 11 jalmi sadaya nama mung lebet sajalmi ya teh. Sia ieu ya. Tebih sia ieu ge ti Tasik. Kewihna tabuh 2 wengi gitu. Tah pangitan kitunya para warginya. Atur nuhun terus ngarencangan SIM abdi nya di video ieu mudah-mudahan sing aya berkahna kanggo sadayana pokona namanya berpengalaman kanggo urang. Nuhun para wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.